coba gitu. Kan tuker cincin ya. Tuker cincin. Jari manis nah. Emang gampang jari manis nang dilamot kumaha? Apa nih ya teh jari manis artina teh? Oh. Si awewe teh kan tukang ngoret. Ai kela gampang. Kela. Ieu jari manis. Ai jari pahit kumaha? Bah. Ieu jari pahit. Anu ieu. Bah. Eta jari manisnya tong dikitu-kitu. Tong kitu-kitu teh ieu pan jari manis. Nyaritakeun ngasupkeun cincin, ngasupkeun cincin si sok kumaha. Nah masuk kitu mah kitu atuh. Apa itu di kitu teh cincin teh. Nah ada teuing mah di kitu. Cing. Kalau Ipan ngasupkeun cincin. Siapa mani Tong dipustikeun teh. tak kitu nya asupkeun. Cing wajib. Cing mah. Cicing bener ge. Teuing kumaha? Cocoknya. Cocok. Kalau tadinya jari manis, apakah jari geuleuh? Nah, situ. Apa nih nanti nonton sesama nunggu. Lain tadina jadi lalu belum teuing jadi geuleuh. Tadi sih Pak. Gitu tak. Jadi pada intinya kieu nya, urang nyarios buat sebagai backsound. Oke, baik. Backsound. Lamun urang geus kawin, kalian menjawab win. Oh jadi urang backsound. Backsound. Kurang teh. Backsound. Lain. Lamun urang geus kawin, walar gua teh jalan apa? Win. 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 Jadi nuluikeun akhir kata gitu. Oh. Oke, siap. Win. Win. Bismillahirrahmanirrahim. Him. Contoh garaneng nomor kira-kira garaneng gua balik. Kumaha mun diganti ku ohim. Soalnya aya win sih.